Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dain. Wa an Sufyan as-Sauri qala diriwayatkeun ti Sufyan as-Sauri. Parantosna dawu Syekh Sufyan Suri. Dahal tu ala Ja'far as-Shadiq. Aula teh cenah lebat ka Syekh Ja'far as-Shadiq. Nganjang cenah ka anjeunna ka Syekh Ja'far Shadiq cu Syekh Sufyan Suri. Faqultu lahu nyangucap kaula lahu ka Ja'far Shadiq. Syekh Sufyan teh yabna Rasulillah wahai putra Kanjeng Rasulullah. Ausini mugia ngawasiatan tuan ka abdi. Cobi cenah tuan Syekh wasiatan cenah abdi pepeujuhan. Qala ngadawuh ayeuna Syekh Ja'far Shadiq. Ya Sufyan wahai Sufyan. La muru'ata likadzubin. La muru'ata teu aya kahormatan, teu aya wibawa, teu aya harga diri likadzubin pikeun jalma tukang ngabohong. Deuh cinajan mangkade cenah salah sok jadi jalma tukang ngabohong. Jalma tukang ngabohong mah eueuh kahormatanna, eueuh harga dirina, eueuh wibawana. Mal para percaya ku batur can susanajan bener ge. Saha cenah si eta waduh si eta mah cenah. Wala rohata li hasudin jeung teu aya katenangan li hasudin pikeun jalma tukang ngahasud. Tatangga meuli mobil hasud, tatangga hajat hasud, tatangga bula-belun hasud deh. Hese sare jigana teh kaur batur menang kalimatan deh. Wala ikha alimululin sareng teu aya duduluran persaudaraan limululin pikeun jalma nu bosenan teu karunya yang saeutik sayang balik. Da kumaha duduluran atuh. Hayu cenah orang horeaman jelema teh mulul. Bosenan malesan tuh kudu lona ge pada ngajauh manehna mun ngadeukeut bareng si eta hoream cenah mau si eta mah karek geget jeung sayang kada balik. Wala mau macan eta teh euy aya barisan we nah teh wala su sa macam sa wala wala dada sareng teu aya ayeuna kitu sifat jadi pamimpin isai ilhuluk pikeun jalma nu goreng akhlak. Goreng akhlak mah adegan ge moal diararangkat dina diangkatna ge bakal diturunkeun cenah moal balik si eta tukang korupsi. Si eta mah cenah goreng akhlak mah. Ya abna Rasulullah wahai putra Kanjeng Rasulullah zidni mugia nambihan tuan ka abdi. Lapar keneh ku pepatah ya sahabat. Qala ngadawuh ayeuna Syekh Ja'far Shadiq. Ya Sufyan wahai Sufyan kit an maharimillah. Nigah anjeun tina pirang-pirang paharaman Allah. Yang kade tina paharaman tebihan. Takun abidan mangka jadi anjeun eta abidan sebagai jalma tukang ibadah. Ibadah mah bae cek paribasana teu loba manu penting mangka de paharaman. Dah karnaon loba ibadah ge ari paharaman di garis mah. Awir doatan api sing ridho anjeun bima qasamallahu kana perkara qasamallahu anu tos ngabagi sa Allah lakapikeun anjeun. Sing ridho cenah urang dijadikeun jalma model kieu duit teu pati bogakeun cenah geus takdir Allah. Takun musliman maka bakal jadi anjeun eta musliman jalma muslim sejati. Wasab annasa jeung ayeuna ngabarengan anjeun annasa tanapi sosobatan anjeun annasa ka manusia
bima ku perkara tuhibbu anu mika cinta anjeun aya sabuka kana ngabarengan nas ka anjeun bihi kalawan emak pek cina sosobatan jeung batur tapi sosobatan teh lamun ayeuna nu urang resep lamun ayeuna batur ngarejengan ka urang mata karejengan teh si eta mah bager mata pantos si eta mah berehan tah rejengan mah jelema anu kitu anu ayeuna batur ngareken kitu takun minan mereka bakal jadi anu jamnya wala tasab al fajira ulah ngabarengan anjeun al fajira ka ayeuna jam anu lacut ulah cenah nu lacut tara salat payu alimuka min pujurihi mangka bakal ngajarkeun fajir ka anjeun min pujurihi tina kalacutanna fajir kada cenah ulah jeung tukang mabok tukang jeunah tukang maksiat nu geus sia diurukan cenah tah kieu cenah ieu mun hayang kuat mabok kieu cenah hayang ayeuna kitu maling teu katewak teh cenah lil hadisi kulantarna hadis almar'u ala dini khalili ari hiji jalma teh eta ala dini khalili tergantung agama nu jadi babaturanna itu si mar'u jelema mah kumaha babaturanana babaturan jeung halus atuh halus babaturan jeung goleng kabawa goreng matak payandur mangka keraningan sadukum salah sajian anjeun kabeh mangka jalma yu khalilu anu sosobatan anu rek dijieun sobat itu mah tompo ayeuna anu rek dijieun ku urang sobat teh saha ulah asal wae jelema kabeh diwauhan oke imbasna ketika babaturanna goreng kabawa goreng wasyawir yang musyawarah anjeun pi amrika dina urusan anjeun musyawarahkeun bukan problem masalah teh aladina ka maf'ul tina syawir aladina in piro-piro wong aya sawana anu sarieun itu aladina teh Allah ka Allah pek cenah boga urusan musyawarahkeun ka jalmi nu sieun ka Allah nah da mawani maksiat nu sieun ka Allah mawani nakal tanah pinipu mawan kudu ngucap ka walayabna Rasulullah wahai putra kanjeng Rasulullah zidni tambihan deui cenah tua kapi lapar keneh cenah pilih saya Sufyan qala ngadawa ayeuna Ja'far Shadiq ya Sufyan wa Sufyan man aroda ijan sing saja anu ngarepkeun man izan kana kamuliaan bila asyiratin kalawan tanpa usrah mah keluarga bila asyiratin kalawan tanpa dulur weh wahai batin sareng wibawa wahai batan atuh atap kana izan wahai batan jeung ngarepkeun ayeuna kahormatan atau nepi wibawa harga diri bila sultanin kalawan tanpa kekawasan pal yahruz mangka kaluar itu min duli maksiatillah dina kahinaan maksiat ka Allah ila taatillah menuju kana taat ka Allah orang hayang mulia tanpa keluarga berwibawa tanpa kekuasaan padahal orang itu boga jabatan tapi mulia padahal orangnya cek paribasana eueuh dulur tapi mulia eureun cenah jauhan maksiat pigewetan meskipun teu boga kekuasaan tapi munggah Allah mah luhur darajat meskipun carita teu boga keluarga tapi tetap mulia kultu ngucap kaula ya ibna Rasulullah zidni wahai putra kanjeng Rasulullah zidni mugia nabi hantuan kabeh tambihan deui cenah atuh syekh qala ngadawa ayeuna Ja'far Shadiq
ada bani tos ayeuna ngajarkeun adab-adaban ka kaula saha abi rama kaula bisalasin ku 3 perkara. Oh cenah teh hayang kaya tambah nuhun cenah Syekh kunaon lapar keneh. Oke cenah ya ditambahan cenah ku kaula. Ada bani abi bisalasin sok ilmu kapun rama cenah ngajarkeun teh cenah 3 perkara kola ngadawuh abi li ka kaula. Naon da teh? Ae. Berapa ae? Ya. Hah? Ya. Ya? Ya. Ya bunaya gitu? Oh, pasti atuh ya bunaya wahai anakku. Mah ae bunaya. Tapi age teu naon da aya huruf nida ae. Naon cenah? Wan cek alfian teh. Abdia teh gini. Abdia wa ayana wahaya gitu asa. Oh huruf nida teh. Ya bunaya wahai anak kaula annaman yashabu sesna jalma nu ngamarangan itu man sahibasui kajalma anu ayeuna kasahibasui ka anu sahib teh babaturan kasahib anu goreng akhlakna ya anu ngarejengan babaturan anu goreng akhlakna mah eta la yaslamu moal salamat mah cilaka sia ujung-ujungna cenah boga baturan teu ceureuh wa ma yadkhulu sing saja nu asup man mudkhala su'i kana tempat ayeuna asupna kagorengan yuttahamu sok dituduh itu mah urang cicing di tempat judi cangka batur ajengan cenah sok judi di dinya katempo cenah di tempat eta tuh urang salah we jeung eta mun khalasuk wa malaya memliku sing saja nu teu ngamilik man lisana kana lisana man yandamu maka bakal nalangsa kaduhung menyesal itu mah urang teu bisa ngerem bibir mah heueuh lobana teh sing horeng kaduhung urang teh sebab omongan urang wa qala ngadawu Saidul Mubarak sa'altu naros kaula Wuhaib bin Wardi ka Wuhaib bin Wardi cek Ibnu Mubarak naros ya. Kaula teh cenah ka Syekh Wuhaib ayajidu ta'mal ibadah may ya'sillah apakah akan menemukan ta'mal ibadati kana kadaharan ibadah ngeunahna dahar ibadah sahaman jalma yasin sok maksiat man Allah taala kalau taala Syekh dupi jamin sok maksiat ka Allah bakal ngarasakeun ngeunahna ibadah teh orang ngadawuh ayeuna Syekh Wuhaib lah nehi wah atuh cenah kumaha ngeunahna maksiat cenah teu ngeunahna ibadah enggak maksiat walaman yuhimmu bimaksiatillah walaman jeung moal ngarasakeun ta'mal ibadah sahaman jalma hama yahumu anu nejaman bimu tenan bimaksiatillah kalawan maksiat ka Allah taala bet anu ayeuna kitu kerek ngeja maksiat wae moal ngarasakeun laddah ibadah mau nusok maksiat kurang cacak kerek ayeuna kitu neja kana pamaksiatan adug-adugan moal ngarasakeun ngeunahna ibadah Waqala al-Imam Abul Faraj ngadawu Imam Abul Faraj bin Juzi al-khawfu huwa naru ari khauf sieun teh eta huwa ari khauf teh ta narul muhriku api yang membakar nu ngaduruk di syahwati pikeun pirang-pirang syahwat jadi ngaranna khauf teh seuneu anu ngaduruk syahwat-syahwat paidan maka kulantaran an-narul muhrik fadilatuhu biqadri ma yahruku ari kautamaan khauf teh eta biqadri ma kalawan saukurana perkara yahruku anu ngaduruk itu mata kumaha ngadurukna we cenah khauf mah padilahna teh atuh kumaha maksudna minasyahwat
wa bi qadri ma yakupu jeung kalawan saukuran perkara yakupu nu nyegah itu manil maksiati tina maksiat wa yahusus sareng ayeuna nyeksekan atau nepi nganjurkeun itu ma'ala taati kana taat. Jadi padilah haub mah tergantung sakumaha ngadurukna eta seuneu kana syahwat gitu. Semakin loba ngaduruk semakin gede padilahna. Saeutik ngadurukna saeutik ngaduruk. Teu bisa ngaduruk atuh padilahna. Wa kaifala bagaimana tidak? Wa kaifala yakunu jeung arek kumaha teu aya naon al khaufu sieun teh. Idan nalikana itu yahruku eta padilatu eta padilatan atau hobayakun eta padilatan jadi keutamaan. Bagaimana tidak menjadi sebuah keutamaan sifat khauf itu wabihi sedangkan dengan khauf itu tak sulul iffah bisa menghasilkan non al iffatu karaksa tina haram wal waro wat taqwa wal mujahadah wal amalul fadilah amal-amal nu utami allati yutaqarrabu biha anu sok bisa dijieun taqarrub ku itu fadilah ilallahi subhanahu wa ta'ala kalau subhanahu wa ta'ala kama ulima minal ayat sakma perkara tos dikanyahokeun ma dina pirang-pirang ayat Quran wal ahbar jeung pirang-pirang hadis ka qauli ta'ala seperti dan Allah ta'ala hudaw wa rahmatan lil ladina hum li rabbihim yarhabun hudan pituduh warahmatan sareng rahmat lil ladina pikeun jalma-jalma hum aritu ladina li rabbihim ka pangeran ladina eta yarhabuna sarieun kabeh itu ladina. Al-A'raf 154 wa qalu ta'ala sareng dawan Allah ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah radhiya ridho sallallahu Gusti Allah anhum titu aladina amanu anhum titu aladina amanu wa radu sareng ridho itu aladina amanu anhu ti Allah dzalika tah ari itu jaza balasan jaza eta liman khasyiya kerjaan manusia man robbahu ka pangeran itu man al-bayyinah ayat 8 wa qala ta'ala jana Allah ta'ala wa khafuni in kuntum mu'minin wa khafu yang kudu sieun aranjeun kabeh ni ka kaula in kuntum lamun buktos aranjeun kabeh teh eta mukminin iman aranjeun kabeh. Al-Imran 175 wa qala ta'ala sareng Allah ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan waliman sareng eta tetepikeun jalma khafa nusieun man maqam rabbih kana maqam pangeranna itu man jannatani ari dua surga Ar-Rahman 4 genep wa qala ta'ala saya zakkaru may yahsa saya zakkaru mangka bakal ngalapi tutur saha manjalma yahsa nusieun itu mah dapat mengambil pelajaran Al-A'la ayat 10 wa qala ta'ala innama yashallaha min ibadihil ulama'u nama yashain pasina bakal sieun Allah ka Allah ta'ala min ibadihi ti pirang-pirang hamba Allah sa ulama pirang-pirang ulama anu sieun ka Allah mah geus para ulama cenah innama bahasana Al-Fatir 28 wa kullu ma dalla minal ayat wa kullu ma jeung ari sakabehna perkara dalla nulkeun emah minal ayati tina pirang-pirang ayat wal ahadisi sareng pirang-pirang hadis ala fadilatil ilmi kana kautamaan ilmu eta dalla nuduhkeun itu mah ala fadilatil khaufi kana kautamaan khauf. Setiap ayat-ayat, setiap hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu itu merupakan termasuk juga yang nuduhkeun kana fadilatul khauf. Fadilatul khauf mah sarua wae jika fadilatul ilmi kautamaana teh. Nah, li anal khaufa samratul ilmi. Sabab khauf sieun eta samratul ilmi buah tina ilmu. Atuh rek kumaha aya buah lamun tangkal. Jadi khauf mah di jalan teh
tina ilmu kanyaho. Biasana lamun urang apal seuneu sok ngaruruk jauh kan tina apa jalan sok aya begal pilih jalan lain kan eta tina ilmu eta gitu. Matak timbul hop tina samratul ilmi matak padilahna oke. Setiap aya nuduhkeun kana kautamaan ilmu itu menunjukkan sekaligus juga menunjukkan ala fadilatil ilmu. Wa haraja Ibnu Abi Dunya jeung ngawarkeun hadis Ibnu Abi Dunya anu sasangkola idak sya'arra jasadul abdi ketika ngageter norok naon jasadul abdi awakna seorang hamba min makhafatillah tina sabab sieun ku Allah azza wajalla tahatat mangka berguguran anhu ti abdu naon khotoyahu pirang-pirang dosa-dosana kama ya tahatu sakumaha gugur anu syajaratil yabisati tina tangkal nu garing naon warokuha dadaunanana itu syajarah. Wa qala sallallahu qala Rasulullah subhanahu wa ta'ala pada Rasulullah subhanahu wa ta'ala wa izzati demi kamuliaan kaula la ajmau moal ngumpulkeun kaula ala abdi ka hamba kaula khaufaini kana dua kasieun. Cek Gusti urang mah moal ngumpulkeun ka hiji hamba dua kasieun. Wala ajmau jeung moal ngumpulkeun kaula lahu ka itu abdi amnaini kana dua sifat aman, rasa aman. Jeung moal ngumpulkeun ayeuna dua rasa aman. Kumaha atuh maksudna? Maksudna in aminani fid dunya in amina lamun ngarasa aman itu si abdi ni ka kaula pidunya di dunyana akhobtuhu mangka bakal nyingsieunnan kaula kaitu abdi yaumul kiamati di poe kiamat. Lamun di dunyana ngarasa aman tina siksa Allah tina bendua Allah ke di akhirat bakal disingsieunan ku Allah. Wa in khawfani jeung lamun sieun abdi ka kaula fi dunya di dunyana keneh aman tauhu mangka bakal ngamankeun atawa pinjalametkeun kaula ka itu abdi yaman kiamat di poe kiamat. Mun di dunyana sieun di akhirat bakal amankeun. Teu moal kieu di dunyana aman di akhirat Allah da amankeun moal. Di dunyana sieun di tuna sieun moal. Tapi lamun di dunyana ngarasa aman di akhiratna disingsieunan. Lamun di dunyana ngarasa sieun ku Allah tina siksa Allah benda Allah di akhiratna diamankeun kitu. Faqala Abu Sulaiman ad-Darani ngada Abu Sulaiman ad-Darani kullu qalbin laisa fi khaufullah setiap hati laisa anu teu aya tapi nah itu qalbin tenon khaufullah sieun ku Allah bahwa mangkar itu qalbin eta khorobun rusak. Setiap hati yang tidak takut kepada Allah maka hati itu rusak. Ada urang ieu mah tuh qad qala Allah ta'ala sareng tos ngaduh Allah subhanahu wa ta'ala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun fala ya'manu maka teu ngarasa aman makrallahi kana makarna Allah atana pisan dupaya Allah ilal qaumul khasiruna aing saha kaum anu rarugi kabeh Al-A'raf ayat 88 al-babus salis wal hamsun fi bayani fadilati taubat.